ya jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ya bae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Ba amat 1000 sabare baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus we dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang geus sabarna makana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewel teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui udah emang wiridana ngau loba omong sia mah dua wiridan si kos kitu ayo geus tujukeun ku sia tujukeun bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqula lahu subhanalladzi biyadihi kulli syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cek kena ieu ieu mah pluk datang ka Mekah aing datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah terus tawaf ai keur tawaf awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur tawaf deui iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini cek jangan langsung tawaf beres tawaf teh beres tawaf ngobrol neng ai neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza arada syai'an yaqula ai kakak sarua aing ge wiridan eta ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji nomor kadua na ieu nomor kadua apan kakak teh ieu sebenarnya mah bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere innama amruhu idza arada syai'an yaqula kun fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangna wiridan eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus ieu kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah ohara asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah mah jadi resep ka Allah masyaallah ohara guys
carita manehanana langsung bae ibadah sanggesa ibadah balik ibadah carita lain orang Indonesia carita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona dek nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jerona mah kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sirem si Soledad aya sirem ke ka dieu hajut si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledad cek heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ke kamar berbaring salakina asup ke kamar biasa endek malam pertama barang dideuleu ku salakina beda beungeutna jeung tadi beurang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buak bopeng bopeng kabeh we sabeget bopeng boleh deh sok gede cinggir cek ngana teh salah itu sih dedegan aing ye dia tadi mah ku geulis teh ieu mah bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampuranya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa tah pamajikanna berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cak pamajikanna beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh barada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu ka deuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cek nya keur ieu mah teu ngadadak ajuk ieu kakak ieu masyaallah cek nya teh geus kieu meureun ti Gustina atulah kak geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan mah asal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu tah heueuh bah nyana rada kurang deuleu tikeur ieu apa anya pas kawin bae bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ka boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan bae geus loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga
ieu tah nutupan ka izin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka izin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri. Kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana. Boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah. Dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore. Asana ieu saminggu ge ditolak ku sia. Eta nutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah. Alhamdulillah bah. Aja ieu moal dikukukeun moal. Ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah. Kunaon emang? Kieu bah. Lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa. Abah, ibu, kula moal karebal. Isuk pageto bakal balik ka Allah. Nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia. Kunaon eta bisa kos kitu? Hatena bersih jasa. Bersih jasa datang ka pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh ya asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi. Tuh lamun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu. Babari. Mun urang pamajikan kabeneran hideung ulah disebutkeun hideung. Ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh. Hideung. Tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus. Ngomong dua tah mah kok kitu Bang. Kami pindingan. Ya Allah ya Rabbi Karim. Eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid. Senggeus teh manehanana bisa ngaji pohara jasanya kasep, nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep. Beda jeung di korelet di dieu. Di Mesir mah neangan anu jore, neangan anu henteu geulis moal aya. Di dieu mah neangan anu geulis hese. Di Mesir mah garelis jelema. Nyahona gelis lain dedelean kula ieu bae nu kolot ya Noel deui panjana ieu ka Mesir Noel kiai gelis amat berarti dedeleana abnormal terlalu ai kolot aju neuleun gelis papan blon tah mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa. Masya Allah. Mun potongan bangsa urang manggeus moal anakan. Setrum. 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 Tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun we teu perkawinan. Dibawa ka imah babaturanna ngomong. Eta saha? Pamajikannya. Sia teu salah deuleu. Lain si aing mah ka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat. Lain sut-sut hitung. Aing mah nanya eta kunaon sih gosit. Aing boga pamajikan jore kahareupna 10 20 tahun kahareup bakal berahasia tinggi. Dah, rahasia-rahasia naon? Ye deleukeun ku sia ge. Deleukeun sia boga pamajikan geulis. Aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa. Coba buktikeun. Bener bae 10 tahun 20 tahun hiji anakna kabeh jara di kiai. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa. Nyana ngomong berkat pamajikan jore aing bisa ngarang kitab. Sebab aing teu betah di kamar. Jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan hapek keknya mending ngarang aing. Jadi ieu teh cenah boga anak eta mah dibujeng enggalna bae ceknya kucrek geus beres. Tuh aing teh kuari itu rahasiana barang 20 30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana
Ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa. Alhamdulillah karangan simkuring. Ai itu anak anu nyieun pasantren di ditu eta anak kaula alhamdulillah. Masyaallah. Rahasiana naon si eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba. Rahasiana pamajikan jore. Jadi aing geus teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah. Neule irung ya irung kos kitu. Mata kos kitu. Haju ieu sungut jebleh gitu pan. Nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore. Tuh nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah. Geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing. Tungtung nama ka pamajikan teu bogoh jadi wali henteu. Urang mah rugi 12 betungtung nama. Nu jelas mah disadari ku Gusti Allah, disadari ku urang. Nah ieu maksudna kumaha? Hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur. Neuleun nu kasep ciptaan Allah, neuleun nu geulis ciptaan Allah, neuleun nu jore ciptaan Allah, neuleun nu kumaha bage ciptaan Allah. Urang bersihkeun ge hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah, pake dumadeheus ka Gusti Allah. Abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah. Urang geus jelas masjid mah ieu teh kurang bersih, maningan ngabersihan hate urang. Yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolahan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salafi. Ai kitu pondok pesantren modern salah teu salah sama sekali. Jang perbandingan majeng kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern. Ketika urang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusanana pasti kembali ke pesantren salaf. Endek kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi. Di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren guru kula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta. Kuda boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen teh bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji doang I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungitkeun antum asal anu geus I love you say eta mah eta tadi leungit teh mah. Nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesi nyana sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung. Nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endek ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ka alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon ta harta dibere gagah pake naon ta gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya. Mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana ngan nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allahna. Mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun. Kula boga dongeng hiji deui. Aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe nang kolot teu bogoh. Barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot. Akhirna diteruskeun santri loba. Kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa. Abah pan geus eueuh. Lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu. Lah aing dikawin deui lah cek nyana. Neangan deui nu herang. Aing nu bogoh ya aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing nangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu ituna ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya aing bisa nyieun pondok pesantren
babari lah ai jeung nu bogoh manggeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan itu geus maot kuari teh rahasiaan nya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah maningan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideung ngan bager maning mana coba maning mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya gelis tapi galak ai urang Brebes nya hideung nya beke tapi bager maning mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja esek aja kuku wage gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.